Ngeng si kabayan ngala nangka. Dina hiji mangsa si kabayan keur leleson bari jeung ngalamu di payuneun rorompokna. Saliwat oge mikiran roay, tutut sareng lauk anu diala kamari. Kabayan pangalakeun nangka, pilihan aku kolot buahna. Perentah mitoha ka si kabayan. Seentosna dugi ka kabon. Si kabayan ninggalian tanggal nangka anu buahna. Ajeungna milara mana nangka anu tos kolot. Teu pati lami, kabayan ningali hiji nangka anu kolot tur teras wae diala. Kusabab nangka teh ageng, kabayan teu kiatan ngangkatna. Leuh mah hese nyadakna moal kaduga abdi mah. Kabayan ngarios dia hate, kumaha cara nyedaknya itu teh, saurna deu. Kusabab kebon teu pati jauh sareng walung. Eta nangka dipalikeun, jung balik ti payun, kapanan geus gede. Parentah si kabayan ka nangka. Barang dugi ka bumi, si kabayan ditaros ku matohanna. Kenging teu nangkana. Nya kenging atuh, nya ageng tur kotos kolot, saur kabayan. Mana nangkana? Anjeun datang lengoh, tumaros mitoha. Har naha teu acan dugi. Kitu, padah geus balik ti payun tadi tembalna. Ari anjan tong sok bobordoran, teu aya caritana nangka bisa balik sorangan, matihana rada bendul. Har, nya nu bodo mah nangka, geus kolot teu apa jalan balik, saur si kabayan tuluy we.